Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemed urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 7 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Narah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 7 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Ari guru akang ditinggalkan sesoranganan dina kayaan tatu Kang. Nyai guru akang kapaksa ditinggalkeun sabab manehna anu menta sarta guru akang marentah ka akang sangkan nepungan guruna anu nalah Mbah Buyut Keling Saketi anu nganjrek tumetep di Gunung Marapi pikeun dipenta bantuanana. Sabab akang sorangan teu bisa mulihkeun deui kayaan guru akang anu mesa kujur badana beku jiga es. Atuh Gunung Merapi mah jauh kacida jarakna oge Kang. Ayana oge di Tatar Wetan. Mending akang datang di we ka markas Walanda. Laporkeun ieu kajadian teh. Sarta lakukeun tindakan ngajurag musuh dibarengan ku balad-balad tentara saloba-lobana. Kepung sarta perenan eta jago kolot anu ngaran Ambu Sulasmi teh piraku sajagona hiji jalma teu bisa diungkulan kulobaan bari marwa bedil Kang. Cek nyeromlah terus nagerakeun pamanggih. Nya akang oge kungsi aya pamikiran kitu teh nyi. Ngan anu jadi guru keukeuh marentah akang sangkan indit ka Gunung Marapi minang saraya ka guruna. Alasanana? Nya alasanana teh kahiji nyaeta pikeun menta bantuan mulihkeun deui kayaan guru akang anu sakujur awakna keuna tatu masih ngabeku susah pikeun dipulihkeunana. Sarta kaduana menta bantuan pikeun nindak Ambu Sulasmi. Guru akang boga kayakinan
Mbah Buyut keling saketi bakal mampu ngungkulan ilmu kasaktena Ambu Sulasmi. Sabab Mbah Buyut keling saketi masih nyangking sabaraha ilmu jeung ajian anu can kungsi kayakinkeun ku guru akang. Di antarana nyaeta ajian guntur salaksa jeung ajian tapak waruga genina. Ari kitu mah nya teu langkung akang we ketang. Mugia sing enggal tepang sareng Mbah Buyut keling saketi guru akang, guruna guru akang. Sangkan jalma nu ngaran Ambu Sulasmi anu geus maehan Mas Jangkung enggal ditindak. Tapi kahayang mah abdi anu kudu bisa nindak si Ambu Sulasmi teh kan. Nyawana kudu ngalayang ku leungeun abdi, males kanyari anu jadi salaki. Damaraseta tembong ngahulang sakedeuk. Sabab teu miharep dirina kudu pajauh jeung Nyeromlah saacan laksana nyungsi diri nyorang badan Nyeromlah anu sakitu sampulurna. Kalakah kumaha oge Damaraseta kudu hasil ngamangpaatkeun jeung meunang waktu nu hade pikeun ngarekap perdaya Nyeromlah. Kela nyai kela ari nyai ayeuna arek ka mana tujuan sabenerna atawa memang arek maluruh si Ambu Sulasmi anu geus ngabinasakeun salaki nyai, cek Damaraseta tumanya. Tujuan abdi memang arek maluruh Ambu Sulasmi, arek ngayakeun balitungan ka manehna Kang. Nyiromlah bet akang jeung anu jadi guru bayi oge bisa eleh jajaken ku eta mangku. Komo deui ieu nyai sorangan karaka lawan opat kurombolan ecek-ecek ge bisa eleh jajaken. Ngaco nyai mah make hayang balitungan sagala jeung Ambu Sulasmi. Ieu nyai moal aya hartina cek akang mah ngadon cilaka. Nyak beureum beungeut Nyiromlah dina waktu harita. Jiwana nu keur goncang nya wajar mun babari kasinggeung. Damaraseta ulah sombong jeung adi gundul wani nya campah kana pangarti kuring. Cek Nyiromlah rada muncer. Oh hehehe. Nyiromlah asa dicacampah pangartinya ku akang. Cing sok geura buktikeun mun bener nyai boga pangarti anu hebat elehkeun heula akang nyi. Damaraseta oge jika nu ngahaja mancing amarah Nyiromlah. Nyiromlah sorangan memang hampir bedah amarahna huntuna katempo paker. Serepet kurila. Sakilat Nyiromlah mesat pakarangna. Laju ngawangun pasangan ok nyarita ditujukeun ka Damaraseta ngandung panangta. Ulah kena tadi Andika ngabantu ka diri kuring terus asa aing pangjagona. Padahal tadi oge kuring bakal mampu merenan eta opat urang jalma anu karurang aja tanpa kudu dibantuan ku Andika deuleu Damaraseta. Ayeuna kuring nangtang izin jajaten ka Andika. Geura sayaga diri Andika sia Damaraseta. Oh, nyai nangtang izin ka akang. Sok atuh ari nya mah nyai hayang ngabuktikeun saha nu leuwih hebat antara urang duaan. Ku akang dibere waktu sabaraha geuprakan supaya nyai teu panasaran. Ayeuna tadah ye panarajang kuring Damaraseta. Ya, curela jeung gurilap subukiu. Nyiromlah jadi terus bedah amarahna. Laju jerimna ngacorelat bari metakeun bedaugna ngarah kana anggota badan Damaraseta. Curela jeung subukurilap los. Tapi Damaraseta anu ditarajangna nyawa-nyaho ngacorelat pindah tempat. Laju kukuh pancuh di tempat kos. Nyiromlah jadi culang cileung neangan sasaran. Akang mah aya di dieu yeuh nyai. Neangan saha nyai? Di dieu nyai. Ku Nyiromlah kadenge tukangeunana soal Damaraseta nyarita bariseun. Nyiromlah gentak ngabalikeun awakna ka tukang. Nyiromlah beuki tambah panasaran jeung nafsu asa diheureuykeun meureun.
harita gancang ngacorelat deui luncat ngalakukeun panarajang susulan bari ngaronjatkeun daya panarajangna katut kacepatan gerak. Hiu harita bedog ngarah anak beheung jeung dada lawan. Datangna lir umpama sagulung sinar warna bodas pikeun ngarungkuk tangtungan badan Damaraseta. Ngan duka teuing iraha Damaraseta nyabut pedangna. Nyaho-nyaho karasa bedog nyeromlah ngoleweng ka kenca. Bareng jeung sora nu ngabelentrang di sadatan. Ngajadikeun leungeun nyeromlah ngageleter tur karasa komper jeung sing sireun. Yung saung kurilap belentrang koleweng ter teligeg. Nyeromlah nepikeun ka ngadaligdeug tur cumarijeg ka tukang sabaraha lengkah. Kadorong ku kekuatan tenaga lawan ngaliwatan pakarangna masing-masing. Damaraseta kadenge nyarita deui bari nyerengeh seuri ditujukeun ka Nyeromlah. Hehehe. Kumaha nyai? Panasaran keneh teruskeun ieu taruh. Ku akang dibere sakali deui kasempatan. Bisi mah masih keneh panasaran. Ngan wayahna sakali deui mah nyai kudu ngabebengkang di luhur lemah. Hehehe. Cuy, kuring can rumah saya jajaten ku Andika Damaraseta. Andika montong wakas sombong dulu. Nyeromlah tetep masih ngerasa penasaran pikeun teruskeun deui eta taruh. Seru. Harita manehna ngawangun deui jurus anu leuwih ampuh. Nyeromlah kadenge ngagero deui bari luncat sarta metakeun bedogna dina gerakan anu leuwih cepat. Tadah deui panarajang kuring Damaraseta. Ya, corela jeleng kurilap hiu. Nyeromlah can ingeteun jeung teu sadar. Ilmu silatna teh aya di sahandapeun Damaraseta jauhna. Lamun seug nyahoon we, ilmu silatna Damaraseta teh meh satata jeung ilmu silat salakina nyatana Mas Jangkung. Nyeromlah oge moal wani neruskeun deui taruh, bakal langsung ngaku kana kaunggulan lawan. Tapi harita mah Nyeromlah memang teu apaleun. Matak terus we neuntreng ngagugu nafsuna mindo deui narajang kanu jadi lawan. Harita belesat Nyeromlah ngarangseg musuh ku panarajang ampuh bari nakar tanaga jeung pangartina sabab keukeuh hayang bisa ngarubuhkeun Damaraseta. Iya Damaraseta anu ditarajangna da puguh lain tandinganna Nyeromlah. Matak satiap panarajangna aya hiji oge anu mampu keuna kana sasaran. Sabab cirim Damaraseta ngadon beuki linghas bae gerakanana. Teu beda we ti kalangkang hese di udang. Malah sabaraha kali bedog Nyeromlah ngoleweng ka gigir mangsa bantrok jeung pedang lawan meh teu kanyahoan. Ngan jigana teh Nyeromlah maksakeun maneh we ngarangseg lawan. Bari geus mimiti ngaco matakeun bedogna oge. Wakiuk teu puguh. Pangaruh tina nafsu anu ngagugudug amarah teu kawadahan. Katambah beuki laun bae gerakanana. Sabab leungeunna nu nyekelan bedog kabur komper jeung sing sireungeun. Tanagana mimiti leuseuh. Ngarahuh harita hate Nyeromlah nalika Damaraseta ngalakukeun panarajang balesan. Nyeromlah nepikeun kati bebaranting mangsa nyingkahan eta panaraja. Tadi mah Damaraseta teh memang ngahaja can waka males narajang kanu jadi lawan. Sabab hayang nyaho heula tur ngukur nepi ka mana kacepatan gerak lawan anu saestuna. Damaraseta memang taya niat ngabinasa lawan. Matak ngalakukeun panarajang balesan teh cukup ngan ngagunakeun sapasang sukuna bae anu main. Mangrupa tejehan jeung tajongan. Ngarah kana iga burung katut kekemplongan lawan tanpa ngagunakeun pedang. Sedengkeun Nyeromlah sanajan sateka polah ngimbangan jeung ngabendung daya panarajang lawan. Akhirna teu bisa lila mertahankeun diri. Terus bae ngacengkang rubuh maring lemah. Mangsa anggota badana kabeunangan ku panarajang lawan. Dituturkeun ku bedogna nu macleng jauh naker. Sarta tina curug piwirna ngalaikeun getih seger keneh. Nyeromlah ngagero panjang. Curela jeleng sewu hiu cebrot celebet des celeng. Jengkang gedebut.
Nyeromlah ngakero kaget jeung nyeri. Sedangkan Damaraseta tembong tetap pancuh nangtung di tempat. Hehehe. Kumata mun kayan geus kitu. Nyai masih keneh kekeh boga karep hayang ngajorag si Ambu Sulasmi. Atawa kudu neangan deui guru anyar anu leuwih hebat elmuna tibatan akang. Atawa leuwih hebat tibatan ilmu guru akang. Cek Damaraseta bari gancang ngasupkeun deui pedangna kana warangkan. Tur sanggeus kitu Damaraseta gancang ngasongkeun leungeun katuhuna ka Nyeromlah sina hudang tina rubuhna. Atuh daek teu daek Nyeromlah gancang nyeklan leungeun Damaraseta. Laju hudang lalaunan tina rubuhna terus nangtung pok harita nyarita lalaunan. Anjeun memang bener-bener hebat Damaraseta. Kuring ngaku eleh jeung kuring hayang jadi murid anjeun. Cek Nyeromlah bari gancang dekuh hareupeun Damaraseta anu langsung ngalenggak seuri bangun anu ngeunahna. Romlah naon tujuanana bet hayang jadi murid akang sagala, hayang bisa males ka nyeri ka si Sulasmi. Bener pisan Kang, abdi memang hayang pisan males ka nyeri ka si Sulasmi. Matak tulungan abdinya Kang, abdi hoyong lambahan deui ilmu panemu naon bae syaratna. Ku abdi bari si cumponan Kang. Damaraseta harita dina jero hatena surah sabab siasatna tetelah hasil ngajebak Nyeromlah ku cara kitu. Puguh memang eta pisan harapan Damaraseta oge. Nyeromlah kudu tetep bebarengan jeung dirina kumaha bae carana saacan hasil pamaksudan. Tapi akang oge eleh ku si Ambu Sulasmi teh Nyai. Malah guru akang sorangan sarua eleh jajan. Jadi naon hartina Nyai guru ilmu ka akang. Nuhun wios Kang. Anu penting abdi bisa nambahan heula ilmu. Ulah jiga ayeuna atah kene. Cacak-cacak kulawan ecek-ecek bisa eleh. Tapi ketang ari akang ngaraos ka abotan mah teu sawios, abdi oge moal maksa Kang. Oh, hehehe. Tuh kabotan Nyai henteu. Akang teu ngarasa kaburatan. Nyai guru ilmu ka akang tuh ngaburatan ngan bingung we wungkul akang teh ieu teh sabab boga ilmu oge can cukup boro-boro ngamuridkeun ka Nyai. Angguran mah akang oge masih keneh ngabutuhkeun guru anu bener-bener hebat ilmuna leuwih ti guru akang supaya bisa males ka nyeri ka si Sulasmi. Arek balik ka markas Walanda asa era akang teh kumaha gagal dina ngemban tugas. Kieu we atuh Kang. Pan akang teh bade ngabujing ka Gunung Marapi teh tempat tumuk matuhna Ki Buyut Keling Saketi. Pan anjeunna teh guru akang pisan. Anu tangtos langkung hebat ilmu kanuraganana tinimbang guru akang. Tah ku kituna tos we akang sareng abdi cuang guguru ilmu silat ka anjeunna. Kumaha satuju pami kitu Kang? Cek Nyeromlah ngusulkeun hiji hal ka Damaraseta. Damaraseta sorangan can kungsi kapikiran nepi ka pelebadinya. Sabab cantang itu Mbah Buyut Keling Saketi oge daek ngangkat murid ka dirina mun seug Damaraseta negerakeun ka hayang. Duh, akang bet karak kapikiran nepi ka pelebadinya nah Nyai. Sanggeus Nyai bieu negerakeun usul kitu jadi kapikiran ku akang. Ngan aduh ieu teh hayang batu heula. Ngan cantang tuh Mbah Buyut Keling Saketi daekeun ngangkat murid ka akang sabab guru akang oge apanan muridna pisan asa teu payus mun ceug akang ngalengkahan anu jadi guru. Kemal Damaraseta bari seuri leutik. Tapi cobian heula we Kang, sahanu terang akang ditampi janten murid Mbah Buyut Keling Saketi. Nyai mere sumanget ka akang katut bongbolongan anu hade. Akang bodoh geningnya teu kapikiran nepi ka pelebadinya ti samemena. Nuhun Kang,
Sanu terang anjeunna kersa nampi murid kasalira ari tos cobian maka nya ku akang teh dicobaan ngan nyai bener arek milu ka Gunung Marapi jeung akang moal kadung kena nyai. moal Kang. Nah make jeung kadung sagala abdi gilig pikir bade ngiring ka akang ka Gunung Marapi margi abdi tos janten murid akang. Wakituna kamana bae akang angkat abdi pasti ngiring Kang. Hari kitu mah nyaheug atuh dimiti ayeuna nyai diangkat murid ku akang asal naon bae kurut-kurut jeung tuhuk kana satiap parentah di akangnya. Oh mangga Kang Damar, mangga abdi sadia tuhuk tur patuh sarta nurut ka salira asal memang anu bisa kadada jeung kaduga ku diri abdi we Kang. Tapi dah jauh Gunung Marapi teh tempat oge nyai nah bakal sanggup kitu lumampah jeung akang nu sakitu jauhna. Bade tebih bade caket abdi moal sanggem lumampah tebih selama bebarengan sareng akang asal harapan abdi jadi murid Mbah Buyut keling saketika cumponan Kang. Damara seta katingali unggut-unggutan sirahna bari jeung seuri anu ngandung harti. Tapi kahartina ukur ku Damara seta wungkul nyi Romlah mah teh ieu ngarti jalma anu keur goncang jiwa karungrum ku rasa dendam memang teu bisa mikir panjang naon bae anu ngaliwat kana pikiranna kudu sakali jadi. Ari geus kitu mah kacendekanana nyai hayu bae ari arek milu mah ka Gunung Marapi ngan ayeuna hayu milu heula ka tempat akang jeung guru akang saacan pamitan akang arek menta pangrojong sakaligus idin pikeun nyakalakeun nyai jadi murid akang. Emang guru akang masih tiasa diajak ngobrol gitu Kang sanes nuju landangan tatu anu kawilang parna guru akang teh. Oh tatu sote beku sotenan awakna dari sirahna mah henteu nyai panon masih kene bisa ngiceup bibirna bisa kene nyarita ceuli masih kene bisa ngadenge jadi naon rupa anu diucapkeun ku akang guru akang bisa nembalan. Ayo ayeuna urang tepungan lah guru akang Ki Gebleg. Nuhun mangga Kang hayu. Nyi Romlah saterusna mah diajakan ku Damara seta ka Guha Maung pikeun nepungan Ki Gebleg anu jadi guruna sakaligus arek pamitan sarta menta idin ngangkat murid ka Nyi Romlah. Guha Maung teh tempatna memang tepati jauh ti dinya mah dina waktu anu meh sakedeung oge duanana geus narepi deui ka tempat tujuan. Batu-batu lukutan tembok ngecerentul di jero guha teh rohanganana masih kaitung lega cukup pikeun dipake cicing. Nyi Romlah padahal urang lembur singkur anu tara ka mana-mana tapi aneh harita mah bat ngadadak dengan asup ka jero guha jiga anu geus biasa diwe dengan rasa karagok atawa ringan. Bibir-bibir guha jadi tempat ramat lancah anu pating gurawil batu-batuna geus lalukutan jeung pangna disebut Guha Maung teh sabab didinya aya patung maung diukir tina batu gede jika ngahaja menang nyieun leungeun jalma anu ahli dina nyieun patung ukiran tina batu. Di jero guha teh kayanana caang sabab dipasangan ku obor-obor anu urung ngadaplok dina bibir guha. Dina luhur batu nemprak katingali Ki Gebleg ngajanteng di tempat anu merenah. Awakna tetap jagreg heuras teu bisa digerakkeun jeung teu bisa diuk. Sakitu geus sabaraha kali nyobaan mulihkeun kayan awakna jika nate Ki Gebleg bener-bener geus teu mampu pikeun mulihkeunna deui. Tetela pangaruh ilmu banyu panglumpuh raga anu ditibankeun ku Ambu Sulasmi ka dirina bener-bener hebat teu bisa dimusnahkeun sanajan sabaraha kali ngagunakeun tanaga lapisan. Ki Gebleg waktu ningali Damara seta asup ka jero guha gancang nyarita di barung jeung kaget
lantaran datangna bat dibarengan ku hiji wanoja. Saeta tabib lain euy, cek Ki Gebleg. Da Maraseta gancang ngawalon pondok. Duh, hampura Ki Guru, kuring can manggihan tabib. Ieu mah Nyi Romlah pamajikan Mas Jangkung, aya ngalongok Ki Guru cenah. Belagung sia, sugante maneh mawa tabib, ieu ngadon mawa bikang silai mah deuleuh da Maraseta. Jadi tak idit ka Gunung Marapi teu jig silai mah deuleuh. Teu balik pisan di ditu teh. Lobang ke loba lezat. Mane teu hayang kitu ningali dewek cager deui da Mara. Duh, lain kitu Ki Guru. Tadi kuring nalika keur lumampah arek ya indit neangan tabib. Kaburu ningali ieu Nyi Romlah dihurup ku jalma jahat. Salaku ka pamajikan sabab salaku ka pamajikan sobat. Nyata ya salah nemeureunna. Mun kuring nulungan jeung ngabantu. Bisa yang apal mah ieu teh pamajikan Mas Jangkung teh Ki Guru. Alah, dewek teh hayang nyao kana urusan eta bikang deul. Mane bener-bener teu bisa dipercaya ayeuna mah ku dewek da Maraseta. Kayak di sia gerak mantau deuleuh. Cek Ki Gebleg masih keneh amarahna dina kayaan geus kitu. Da Maraseta mah tetep tenang sikapna. Teu kawas Nyi Romlah anu ngaranjug kaget. Dumeh Ki Gebleg tetela bisa keneh nyarita. Bari norowelang nyarekan kada Maraseta salaku muridna. Jeung seolah-olah teu narima kana kadatangan manehna kadinya. Sanajan kayan awakna teu bisa gerah. Nalika Nyi Romlah keur bengong kitu, nah atuh teu kanyahoan ti dituna. Ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng see wadia balat ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.